ya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun jelema bisa naik teu bisa turun naik turun teu bisa tadi naik bisa ih siapa ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masya Allah ge kabayan mah kumitohana titangi sambung kabayan sia lintas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus ditinggalkeun kumitohana teh kebel nyana teh ngojay set kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba ai silem daek ai ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta be non gara-gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek cenah teh kabayan tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya teh halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah cek nya isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu bae cenah keur nyeuhil gitu ana datang bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus segede jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah turang hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah jadi tekan kabayan poal eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikasirieun bae kabayan